Assalamualaikum. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Sateu acan kana pangajaran hayu urang sami-sami ngadoa sasarengan. Istidadan siap sikap berdoa, mengangkat tangan, kepala tundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, kami meminta kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Nah, kumaha murang kali sadayana daramang. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ayeuna lebet kana pangajaran basa Sunda Panyungsi Basa, di mana aya carita wawanohan. Pek ku hidup diaos carita wawanohanana. Anu salajengna aya dina halaman 41. Di bagian C nyaeta nyocokeun gambar, cocokeun ngaran jeung gambarna. Terus jieun kana kalimah. Nah, ku hidup dina kotak dilebetan ku huruf anu sesuai sareng gambar sareng namina. Satrasna mangga ku hidup di handapna ngadamel kalimah. Anu salajengna nyaeta panggelar basa, di mana hidup kedah mikaweruh huruf kapital. Dina halaman 42 dinya aya mikaweruh huruf kapital. Cobi tingali aksara tegak A alit, A kapital sareng aksara sambung A. Anu kadua nyaeta B alit, teras B kapital, teras B aksara sambung. Salajengna C alit, teras C kapital, teras C sambung. Salajengna D alit, teras D kapital, teras D sambung. Anu salajengna E kapital sareng E aksara sambung. Aksara tegak G alit, teras G kapital, teras G aksara sambung. Anu salajengna H alit, teras H kapital sareng H sambung. Sapertos kitu. Anu salajengna I alit, teras I kapital, teras teh I sambung. Anu salajengna J kapital sareng J sambung. Anu salajengna huruf K alit, teras huruf K kapital, teras huruf K sambung. Anu salajengna huruf L alit, teras L kapital sareng L sambung. Sapertos kitu nyeratna. Anu salajengna huruf M alit, teras M kapital, teras M sambung. Anu salajengna N alit, teras N kapital, teras N sambung. Salajengna huruf O alit, teras huruf O kapital, teras huruf O sambung. Salajengna huruf P alit, teras
huruf P kapital teras huruf P sambung. Anu salajengna huruf R alit teras huruf R kapital teras huruf R sambung. Anu salajengna huruf S alit teras huruf S kapital teras huruf S sambung. Salajengna huruf T alit teras huruf T kapital teras huruf T sambung sapertos gitu. Anu salajengna huruf U alit teras huruf U kapital teras huruf U sambung. Anu salajengna nyaeta huruf W alit teras huruf W kapital teras huruf W sambung. Anu salajengna huruf Y alit teras huruf Y kapital teras huruf Y sambung. Anu salajengna aya dina halaman 43. Di bagian B nuliskeun ngaran. Tuliskeun ngaran-ngaran babaturan sakola hideep. Mangga dilebetan babaturan lalaki, babaturan awewe. Teras anu salajengna tuliskeun nami Bapak Ibu guru nu aya di sakola hideep. Mangga sakaemutna nami guru saha wae teu kedah seueur mung 5 wungkul. Cekapkeun sakieu wae piwuruk basa Sunda ti Ibu. Mangga ku hideep dilebetan. Tugasna halaman 41 sareng 43. Hapuntenna bilih seueur kalepatan ti Ibu. Hatur nuhun atos tiasa diajar sareng Ibu walaupun dina video. Sateu acana hayu urang sami-sami ngadua istidadan siap sikap berdoa, mengangkat tangan, kepala tundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus lihat wa tawatsau bil haqq wa tawatsau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.